tetap Allah Gusti hampura, tapi begitu menghadap ke Gusti Allah dugi ka eta dua sampeanana pareca, dugi ka dua sampeanana barare, dugi ka dua sampeanana karembung. Naon tandana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadeukeutan ka Gusti Allah teh kacida luar biasa. Nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Tupayun sami-sami urang muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala rehna parantos ngaparin ka urang sadayana nikmat anu kacida luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat lahir sareng batin, taufik sareng hidayah sehingga dina waktos ayeuna urang tiasa kempel silaturahmi ka kersana guru kiai pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Hidayah. Insyaallah mudah-mudahan ditambih-tambih kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anu pribadi siti hormat sadayana jamaah sepuh, para kiai, para asatid, para santri anu parantos nampak hadir dina ieu tempat. Mudah-mudahan sadayana masing dipaparin kemuliaan, ditambih-tambih kemuliaanana, ditambih-tambih keberkahanana Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus ka kersana guru anu parantos nampak hadir di tengah-tengah urang sadaya anu pangtepihna. Jadi giliran pangtepihna guru urang sadaya Haji di Pasar Senen ka dieu, biasana di Gunung Bunder pangjauhna ka ditu atau setidaknya sok aya di pertengahan lamun daerah Cemplang gitu. Ayeuna mah tapi pang sumpingna pangheulana payuna gitu luar biasa. Kacida semangatna motivasi ka urang sadana. Mudah-mudahan urang doakeun pangarsa guru urang sadayana anu ngemban tugasnya sebagai guru di rumah santri, bil khusus sebagai ketua MUI pamijahan sareng kegiatan anjeunna anu sejen-sejenna anu kaci dapatna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masing selalu dijaga, ditantayungan, sing disehatkeun, sing dipanjangkeun yuswana. Amin ya rabbal alamin. Nya kitu deui kasadena jajaran pengurus anu teu disebutkeun hiji-hijina, kasadena tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, baik Gunung Bunder hiji atau nabi Gunung Bunder 2, anu kupribados dihormat sareng mudah-mudahan sadayana masih ditambih-tambih kemuliaan sareng aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin.
dicekapkeun pembuka sakitu ibadah surang lajengkeun kana hancang ngaoskeun cacariyosan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun satu acana ibadah semua bosan-bosan dihonkeun dihapunten sareng dimaklum kasadayana bil khusus para kiai, para asatid, para santri rekna bilih aya tos pasti selepatna tinimbang leresna. Henteu teu salah makna lamun urang rek dibandingkeun jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumaha Rasulullah dina mujahadah ngadukeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saur Siti Aisyah kana yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamahu. Kondisi Rasulullah di mana geus ngahadap ka Gusti Allah bil khusus dina waktu wengi. Dari Rasulullah geus teu kudu caritakeun antara sare antara kulemna Rasulullah jeung nyarina Rasulullah daya hate mah gumejeg ka Gusti Allah. Geus teu kudu dicaritakeun Rasulullah mah antara peuting jeung urang beda sarua ka Gusti Allah. Nang ieu mah keur pelajaran ka urang di mana geus mate peuting kana yaqumu minal lail hatta tatafattarat qadamahu. Di mana Rasulullah geus jantuan ka urang menghadap ka Gusti Allah dina wengi sampai hatta tatafattarat qadamahu dampal sampean anak dugi ka parcah kulami-lamina nangtung menghadap ka Gusti Allah. Dina sapalih riwayat mah tatawarramat qadamahu bengkak. Da saking geus bengkak-bengkakna bisa jadi bararte siga urang. Pan urang ge sok loba geuning nya eta sepuh-sepuh geus bararte nang eta malih loba teh ngadeg ka Allah. Oh mehen loba teh ngincangkan tanah sigananya. Kadang-kadang abdi mun teu rada ketahuan kitu ge boga pagawean sok barulah teh waduh eta suku mendikos Kangjeng Rasulullah aya beulahna mah. Nang ibadahna mah lain. Para jamaah sadaya tingali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal tadi cek abdi dicarioskeun Rasulullah adalah jaminan lebat surga. Dosa na geus dihampura, seandaina aya dosa di awal, seandaina aya dosa engke di akhir, tetap Allah geus dihampura. Tapi begitu menghadap ka Gusti Allah, dugi ka eta dua sampeanana parca, dugi ka dua sampeanana barareut, dugi ka dua sampeanana karembung. Naon tandana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadeuketan ka Gusti Allah teh cida luar biasa. Nah